Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teu oleh mikareueus tu mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana buanu caketna buanu tebihna pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi we para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayungan kersen Gusti Cet Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin bari salawasna patepang sareng kabagjan utan wates uangna. Dina dinten ieu teh simkuring sejang ngadugikeun hanca carios anu nuju digarapnya nuju katunda anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung dina versi silat anu judulna Perlayana Si Samernyawa. Masih dina jejer carios Jawara Tatargaluh. Kalian waktu sita nincak di bagian kaopat. Mugia naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmanah kasakur anu ngadangukeunana. Atuh sasieun sabenyeureunana mugi-mugi nambahan luang ka sadayana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Perlayana Si Samernyawa bagian kaopat karyana Andang S. Argayuda karya simkuring. Tapi kenyataan anu kajadian harita sanggeus dur deragot patutunggalan mimiti katembong. Anak buahna si Rewok emang lain kuduna ngalawan anak buahna si Samernyawa. Duanana kadeseh, awakna terus-terusan undur-unduran nyingkahan panarajang musuhna. Kalian dina hiji kasempetan anak buah si Samernyawa ngabentak. Ciat! Awakna jumorelatna jurus keruda ngapak. Bedogna langsung ku melebat merudada musuhna. Anu harita anak buah si Rewok teh keur jajarigjegan akibat tina nyingkahan panarajang anak buahna si Samernyawa. Teu bisa disingkahan deui, bedog anak buahna si Samernyawa langsung nyayang kana dada si Bedegel anak buahna si Rewok. Aduh, tobat. Anak si buah si Rewok anu ngaran si Bedegel kociak dengek. Laju awakna sampoyongan saterusna ngagubrak di ban lemah. Ukur kokosodan bergegerung nahan kanyeri. Anak buah si Rewok anu tinggal seurang deui hatena kumeleter. Kawanina ngadedak suda laju luncat mundur ngajauhan musuhna. Tapi musuhna teu ngantep, langsung jumorelat muru anu keur kabur
Jeleg napak lemah dihareupeun anak buah si Rewok. Ontong kabur sia, rasakeun heula bedog aing. Anak buah si Sambar Nyawa teu mang-mang deui. Bedogna langsung disabetkeun kana awak musuhna. Anak buah si Rewok keburu panik, jadi teu bisa nyingkahan eta panarajang. Atuh teu antap parah deui. Bedog anu kumolebat langsung ngagabres kana pepeuteyanana. Sakitu oge amanehna kaburu ngusikeun awakna. Jadi an bedog nu tadi narek ngahabak kana huluna ukur kena kana pepeuteyanana. Aduh ieu. Anak buah si Rewok ociak dengek leungeunna lebah pepeuteyanana ngomplah kasabet bedog anak buah si Sambar Nyawa. Saterusna undur-unduran ngajauhan. Kurang ajar. Ku aing dipodaran sia. Si Rewok lain deui amarahna. Manehna langsung cumuralat muru anak buah si Sambar Nyawa. Bedogna langsung kumolebat dan tingkilat. Tujuan narik nigas beung salah seorang anak buah si Sambar Nyawa. Anak buahna si Sambar Nyawa lain deui kageteunana. Ujug-ujug aya bedog nyeleber rek nigas beheungna. Buru-buru luncat ka tukang nyingkahan panarajangna si Rewok. Plos bedog si Rewok ukur nyabet angin. Modar sia si Rewok jawara kahot. Anu geus kaceluk ka aun-aun teu eureun ku sakitu. Manehna nempo musuhna jumarijeg akibat salah usik. Langsung kumolebat beri nyabetkeun bedogna. Beres bedog si Rewok keuna pisan ngabeset beuteung musuhna. Aduh tobat. Anak buah si Sambar Nyawa langsung ngeceak. Awakna ngagedeblug di ban lemah. Saterusna humargung bari nungkup beuteungna anu gudawang. Sungutna teureun-eureun hahargungan nahan ka nyeri. Kurang ajar. Koroyok barudak kojoran ku sararea. Si Sambar Nyawa barang nyaksian kejadian anak buahna numprak ku Ki Murdasim langsung ka hudang ngamarahna. Saterusna gorowok anak buahna nitah ngaraponan si Rewok. Sanggeus ngadenge parentah di gedugna, tilu urang anak buah si Sambar Nyawa teu nolih di kanyeri. Langsung kumolebat narajang si Rewok bebarengan. Tilu bedog ting kolebat kecida cepetna. Gerakanana ngurung awak si Rewok. Lamun segelain si Rewok mah geus pasti bakal soak. Bedog beti unggal arah. Tapi pikeun jawara model si Rewok anu kitu mah lain pibahayaeun. Manehna langsung ngabentak bari ngubahkeun awakna. Ciat! Si Rewok ngagajel ngobahkeun awakna da jurus angin puyuh. Awakna muter kacida cepetna. Bedogna kumolebat ngawangun tameng pikeun awakna. Sabarang kali suara bedog ting beletak diadu. Ciat! Modar sia usung esang. Si Rewok ngabentak deui bari ngibaskeun dampaleungeun anu kenca. Dadak sakala anu keur ngoreok manehna ujug-ujug ting jarungkel di ban lemah. Aduh, tiluanana meh bareng ngajerit nahan ka nyeri. Tapi tiluanana buru-buru udang deui. Sanajan pikirna ngandung kahemeng ku tindakan si Rewok. Tapi maranehna patuh ka gegedugna. Tiluanana langsung kumolebat ti narajang si Rewok. Gerakan oral robah teu siga tadi. Tapi narajangna rajol gonta ganti.
usung esang siga andi karek sesroh kojor ka aing. Si rewok ditarajang ku jurus-jurusan matak bingung teh kalah ngabarakata. Manehna gentak obahkeun awak teh jurus bayu badra. Awakna kumolebat secepat angin. Luak peok teu puguh ka mana arahna. Sakabeh panarajang anak basi samar nyawa tai anu keuna kana sasaran. Ku kitu nama emang si rewok teh lain jawara samanea. Manehna geus aya di tingkatan luhur. Jadi lain lawaneun pantar anak buahna si samar nyawa. Montong kapangaruhan ku bacot si rewok barudak terus tarajang nepi ka modarna. Si samar nyawa anu tadi merhatikeun kana tarung anak buahna langsung ngagorowok pepelingan anak buahna. Ciat til urang anak basi samar nyawa asa diseuneuan ku gedugna. Marehna langsung cumurelat narajang di ka si rewok. Bedog-bedogna kumolebat ke cida cepetna. Haitah pas saya bedog anu nyawukrek nigas beheungna gentak si rewok ngobahkeun dengan kencana. Bedog anu nyawuk langsung ditadah ku leungeun kencana kana palebah pigeudang musuhna. Kep leungeun musuhna katewak langsung dipurilitkeun. Sanggeus kitu suku katuna ngadius ngarah ke kemplong musuhna. Cedak teu salah deui syukuran nengel kana ka kemplong musuhna. Aduh ieu. Gedeblug awak tangan gedeblug di ban lemah. Saterusna orolok utah ugar. Ciat. Anak basi samar nyawa anu duaan deui ka cida amarahna. Langsung kumolebat nerajang babarengan. Dua bedog ting hariuk bangbaraan. Duanana ngarah kana waruga si rewok anu matak cidra. Tapi si rewok siga nu gampangeun pisan ada eta serangan. Sakilat ngabentak barinya leberkeun sukatuna ka hareup. Cedak teu salah deui suku si rewok nanggal pisan kana hulangan musuhna. Bangkieung awak musuhna ngabangkieung. Kalian teu tetapasini deui langsung dipinok ku sabetan bedogna. Aduh tobat. Anak basi samar nyawa ngoceak. Pipina gudawang disabat bedog si rewok. Awakna langsung sasampoyongan. Saterusna namru di tempat anu rada jauh ti si rewok. Ciat! Si rewok neruskeun gerakanana. Pedogna kumolebat ka saurang musuhna anu kari sorangan. Bres bedog si rewok deui meunang sasaran. Pedogna ngagabres kana pingping musuhna anu harita keur ngagacleng. Getih langsung muncrat masihantan. Tobat anak basi samar nyawa anu kali sorang deui teh ngoceak. Awakna langsung ngudupung teu walakaya. Sabab pingpingna ngomplah kabeunangan ku sabetan bedog si rewok. Tah rasakeun usung esang iblis. Untung ku aing sia maraneh teu dikojoran. Si rewok cumarita kasar garihal ka sakabeh anak buah si samar nyawa anu geus tinggal loler teu walakaya. Montong bunga heula murdasim jawara keub apu. Sagedeung dia sia ku aing dikojoran. Si samar nyawa kahudang amarahna langsung ngabentak ka si rewok ku sora anu lir gelap saleser. Montong kala ngahuntu jawara edan. Gera maju ari sia boga kabisa mah. Urang rengkodan ku aing sakalian. Si rewok jumawa ngerasa aing geus bisa ngelehkeun anak buahna. Manehna can nyadar
yen pibahayaeun sagedeng di bakal nyilakakeun manehna. Sabab si sambar nyawa lain jawara biasa. Kurang ajar, dasar belagu. Ciat! Hisam bernyawa kepancing amarahna. Harita kena langsung ngabentak bari ngibaskeun dampalengan katuhuna. Pelesat jug aya nu tingkolebat mur awak si rewok. Si rewok ngagero. Tapi awakna buru-buru luncat ka gigir sababaraha lengkah. Cerep anu ting belesat teh naranjab kana tangkal. Berang dileu ku si rewok horeng peso-peso balati leutik tapi panjang. Kakara dibere nu kitu sagesiga nu sawan. Cenah sia teh jawara tanpa tanding Murdasim. Si sambar nyawa ngabarakatak nempo polana si rewok dina nyingkan peso-peso balati anu dipentangkeun ku manehna. Montong gede hati sambar nyawa aing cadu kudu eleh ku sia. Ki Murdasim emang kurung batok salela ieu ukur ngotok ngowo di wilayah lengkop Gunung Subang jeung Gunung Bongkok. Jadi teu apaleun ka si sambar nyawa jawara anu geus kakoncara ku kasaktianana. Ciat! Si rewok bentak. Leungeunna langsung meledogeun bedog panjang. Menang mulung tinu jadi anak buahna. Eta bedog ngabelesat lin jamparing dipentangkeun tina gondewana. Kumo lebat muru awak si sambar nyawa. Ti dituna mah males kana naon anu dilakukeun ku si sambar nyawa. Si sambar nyawa nampa naon anu dilakukeun ku si rewok kalah ngabarakatak. Laju sukuna nenjerak bumi rag badog anu keur nyeuh ka manehna ngadak ngarandeg. Sageus kitu sambar nyawa ngibaskeun leungeun kencana. Aneh bin ajaib. Badog panjang teh langsung muter malik arah. Saterusna sambar nyawa ngibaskeun di leungeunna. Pelesat eta bedog panjang teh ujug-ujug ngabelusur muru ka si rewok. Bedog panjang nyewuk alabatan ti waktu dibaledogeun ku si rewok. Atuh puguh si rewok meuni cileumeut. Saumur hirupna karek nempo kejadian saperti kitu. Dina pikirna timbul rasa kahemeng anu pohara. Bet teu nyangkaeun aya manusia nu boga wawasen sarupa kitu. Maka bedog bisa ngaraneg bari terus malik narajang. Si rewok ti buburanyat tingkahan bedog anu nyewuk mur manehna. Awakna langsung ngabebeut kana lemah. Sabab manehna teu sanggupeun nangkis eta bedog anu datangna ka cida cepetna. Jadi hiji-hijina jalan ukur ku cara ngabebeutkeun awakna. Cerem bedog nancep deui kana tangkal gede. Atuh si rewok buru-buru udang deui. Cenah jawara anu geus kaceluk ka awun-awun Murdasin. Geuning karek sakitu oge sia teh ampir we paragat. Si sambar nyawa ngabarakatak. Ageuh-geuhkeun tikah polana si rewok anu ti buburanyat nyingkahan bedog pamaledog manehna. Goblog sia sambar nyawa montong ngagunakeun ilmu sihir.
ari nya mah aya kabisa hai urang ijen jeung aing si rewok panyangkana si samarnyawa ngagunakeun ilmu sihir padahal eta teh mangrupakeun kakuatan supranatural tingkat luhur ngan si rewok mah can nepi ka palebadinya. Jawara keup apu sok geura taragal diri kula montong ayoh wae calangap sigarunya si samarnyawa mah panas si rewok sangkan kahudang nafsuna supaya langsung narajang manehna. Bangsat sia ngahina ka aing. Ciat. Si rewok lain di nafsuna barang ngareungeuk kecapan si samarnyawa. Geus sabaraha kali nyebut ke apu ka manehna. Ku kituna bakat ku amarah awakna langsung ku molebat narajang si samarnyawa. Podogna ku molebat rek narok sirah si samarnyawa. Tapi anehna basa bedog geus rek antel ka si samarnyawa musuhna ngadedak leungit. Dasar nolong bonconong. Aing mah di dieu murdasim. Si samarnyawa deui ngabarakatak. Awakna geus aya di satukangeun si rewok. Si samarnyawa teh ngagunakeun jurus-jurus ti nagri onom. Jadi bisa leungit dadak-dadakan. Nu matak nepi ka harita can aya anu sanggupeun ngelehkeun manehna salian ti santan. Kilak si rewok malikeun awakna. Breh musuhna teh geus aya di satukangeun manehna. Uleng si rewok ngahuleng miraga meneng. Pikirna pinuh ku tanda tanya. Nah ieu musuhna teh manusia atawa jin? Kitu cek anu aya dina pikir si rewok. Tapi najan sakumaha kagetna manehna teu nembongkeun. Sakilat awakna ku molebat deui bari ngabentak. Ciat, modar si ajurig nyiriwuri. Si rewok kumalayang dina jurus walwis mandi. Pedogna ngahiuk dina gerakan bulan sapasi. Awak si rewok cumorewat nanding kilat. Tapi basa rek meh keuna kana sasaran musuhna leungit deui. Dasar jawara elong bonconong. Nah kalah narajang tempat kosong belegu. Aing mah di dieu si samarnyawa terus-terusan ngarelewa ka si rewok. Sirina babarakatakan tanda sugema nampa musuhna calingukan leungiteun mangsa. Si samarnyawa ngahaja ngagunakeun heula jurus-jurus nagara onom. Tujuanana rek ngaulinkeun heula si rewok. Kibeng si rewok malikeun di awakna. Breh si samarnyawa keur babarakatakan teu jauh ti manehna. Leng si rewok teh ngahuleng sakedapan. Laju kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Saterusna matana moncorong lir mata naga. Awakna langsung kumolebat narajang deui si samarnyawa. Ciat, modar sia tukang sihir. Sekali ieu mah si rewok narajangna dibarengan ku aji panguasana. Sangkan musuhna teu bisa deui ngiles. Tapi anehna awak si samarnyawa anger ngadedak leungit.
padahal si rewok geus mapatkeun ajianana anu biasana mah mati jang ngalawan prajurit. Pun para wargi dupina ceros nyambung anu judulna perlayana sisa merenyawa bagian kaopat dicekapkeun mung dugi ka dieu ecing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Obor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.